Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Cek pikirna bari jeung nanahonan wayah kitu ngadaharan kadu matak ngerabak beteung. Kumaha mun mehna moncrot di jalan, jabal lampahan jauh keneh. Sieun ngising. Nyai, yo kadu teh yo geus diburak yo. Sakalian pangmocelankeun kursi emang tah. Si lalaki ngagero deui ka pamajikanana. Dibakal we dibakal. Oh, mangga atuh dibakal mangga. Kadu direcah meuni imeut, seungitna meuni pikabitaeun anu beuki. Eta salaki pamajikan meuni casamuilan ngadahar kadu sok sanajan tengah peuting oge. Malah pamajikanana mah gep deui bari dikecerokan da meuni ngucerak caian. Mang Pudin mah antang we melanyun udud ngararasakeun beteung. Kadu sesa meunang mocelan teh di wadahan. Kana boboko sawarehna diasupkeun kana pipiti leutik keur bawaeun Mang Pudin cenah. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, Mang Pudin balik bari mawa hate anu bunga. Duit menang ti panumpang, oleh-oleh oge menang ti nu mantas kaanjangan bieu. Kadu super nunggus di wadahan kana pipiti teh digantungkeun dina setang, seungitna masih kaambe. Celak Mang Pudin unggah nyalah motor, tuluy ngadius balik deui ka pangkalan, nyorang jalan nu tadi deui, rada ngebut ayeuna mah da teu mawa sewa. Sabenerna mah dicaram balik kuno boga imah teh, Mang Pudin dititah ngendong, deges ampir tengah peuting cenah, ngan inyana keukeuh bae rek balik, da karunya cenah di pangkalan taya deui ojeg nu ngalong. Pangaruh beteung seubeuh saparat jalan teh meh narada nundutan. Ngan heuai jeung heuai wae mani ngarelek. Tapi tetep ari mawa motor mah masih keneh bisa. Ojeg ka hotel atuh. Palebah pudunan teka tempo aya legok. Atuh motor ngagejlug memehan ngapung. Pipiti wadah kadu nu ngagantung dina setangah celeng. Hadina teu jauh ngan eusina patulayah. Untung mehna oge teu ngaguling. Mang Pudin terus nyisi reg eureun heula sakedeung jerut turun mesin motor masih keneh hirup disarandekeun dina tangkal cau. Ngahaja teu dipaehan butuh lampuna keur nyaangan jalan. Mehna ngadongkang nyokot pipiti. Bari nempoan kadu nu sawareh patulayah. Nah atuh mitra, barang dibuka pipiti teh renjag meh na ngarenjag reuas nataku. Jantung asa coplok. Basa nempo nu aya dina pipiti lain kadu super
nu galede bari karandal bangun nu legit siga tadi. Tapi ieu mah indung suku jelema jeung jeroanana. Mang Pudin leuleus teu walakaya. Kesang badag ngucur sajeroning awak. Bumi alam asa muter reup weh. Ti dinya mah manehna teu inget dinaon-naon Mang Pudin. Kapaehan teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu, panon poe geus moncorong nembus halimun nu masih keneh anteng nyimbutan gunung. Ti kajauhan kapireng tukang arang ngabring aya kana 5 urang mah. Tukang arang mabebengkot nanggung karung rek milir arang. Barang srog palebah pudunan rikat nyamperkeun jelema nu keur ngagoler teu eling-eling sisi jalan teu jauh tina motorna anu geus pareum sorangan. Horeng Mang Pudin, astagfirullah, Mang, hudang Mang. Tukang areng ngagebig-gebig awakna. Tekung ngeslila kulisik Mang Pudin usik berai beunta. Kunaon Mang? Bet ngagoler di dieu? Aya begal ku begal Mang teh. Cek tukang areng. Mang Pudin ngarenghap. Barabat nyaritakeun kejadian aheng nu karendapan ku manehna peuting tadi ditetek teh nu kaliwat. Dibalakakeun sabalakana. Dibeunyer beaskeun. Tukang areng ngadon silih pencerong bari istighfar. Tuluy luak liuk neangan pipiti nu dimaksud Mang Pudin. Tapi eueuh, pipiti teh leungit teuing ka mana. Geus reureuh sakedeung dius weh Mang Pudin teh terus ngadiuskeun motorna. Tapi moal ka pangkalan deui cenah. Manehna rek terus balik bae ka imahna. Mitra kaum dangu, ayeuna urang kocapkeun Jang Udin. Nu harita geus aya di imah Mang Elom. Serangenge geus meletek teh manehna can hudang.
ngagojod keneh wae bari disimut. Gerah hudang jang geus beurang. Iya. Jang gerah hudang geus beurang, ceuk Mang Elom. Nyah jang Udin beunta, tapi rek hudang teh teu kadug sirah rieut, teu kaduga sirah rieut, awak leuleus taya tanaga. Gerah hudang jang geus beurang, ceuk pamajikan Mang Elom bari nyampeurkeun. Udin ngalempreh wae teu usik-usik acan, kalah kacipanon wae anu ngalembere. Kunaon? Rieut ujang teh? Udin ungguk, bilom nyampeurkeun tuluy ngarampas sirahna. Gebeg weh manehna teh ngagebeg. Ai, geuning panas. Maneh nyongkap kieu. Bapana ka dieu geura? Gering ya budak teh ye. Geura cabak. Maneh nyabret kieu awakna. Baru gering. Beu edas katempuhan budut maung atuh urang teh. Nyiksik bawang, leom kuci panas, urang ceuceuhan. Cenah bari ngarampan sirah nu gering. Singket carita geus nyeuceuhan leos tukang warung teh kaluar. Arek ka mana? Ceuk pamajikanana. Arek bebeja ka lurah, bisi kumaha onam, katempuhan ke urang. Tembalna bari indit. Mitra kaum dangu. Telila jol deui Mang Elom bareng jeung lurah. Nu gering teu beunang ditanya humarurung wae matak hariwang. Atuh leos lurah teh indit rek lapor ka kubu. Budak urang mana cenah? Ceuk kubu. Waduh, kadacan beunang ditaros. Nanaonan atuh cenah eta ngadon gering ka lembur batur. Aya-aya wae uruseun teh. Kubu bari lempang diringkeun ku lurah. Sup ka warung Mang Elom, kalacat ka tengah imah. Mana budak nu gering teh? Iya. Tembal Bilom. Gering naon ieu? Duka atuh da panas meneh nyabret. Budak urang mana cenah? Kubu bari ngarampa anu gering. Aduh, budak pantes pisan geuning ye. Siga lain anak si itu si eta ye. Di mana ye teh kapanggihna? Barabat Mang Elom teh nyaritakeun lalakon poe kamari. Ti barang indit ti imah nepi ka balik deui. Manggih budak huhujanan sorangan lebah leuweung. Teteh lah budak minggat. Ceuk kubu. Kon heula. Ayeuna mah ulah wakadi garuwa karunya urang sina diubaran ku mantri mi hapewe Mang Elom rawatan di dieu nya ke geus cager urang tanya sing bener geus buguh kolotna jeung lemburna mah urang anterkeun wayahna wae bi katempuhan ngarawatan. Kubu bari ngarelet ka Bilom. Ridho pisan Pak Kubu. Sumuhun nya eta Pak Kubu, ceuk Mang Elom. Nu mawi diampihan oge saking ku karunya. Ras ka anak serangan lapor sote pedah kasebat nawe papait bilih kumaonam abdi teh ulah nembleuh di abdi. Anya bener bejaan mantri klinik ka dieu kitu ayeuna. Ceuk kubu bari ngalieuk ka lurah.
Mitra poe kapoe geus kaliwatan. Geus menang sababaraha poe udin geringna ngalempreh we teh hudang-hudang. Geus teh asup dahar ngan ukur cai jeung bubur encer saeutik-saeutik. Kitu nage saking ku dipaksa dihuapan. Atuh tukang warung teh kariripuhan. Babakuna pamajikanana atuh salakina oge sasat kacangcang teu bisa nyanyabaan da kudu pilih genti ngalayanan nu barang beuli. Geuning geus lila teu tembong-tembongnya baka dia emod ceuk Mang Elom ka Semah nu harita keur ngadondahar kadinya. Geus cara dagang kitu ayeuna mah. Masih. Hah? Masih kamari ieu mah. Pereh sabulan sabot molah. Paingan amleng atuh. Keur usum kumaha ayeuna sawah di ditu. Kakara reres tandur. Ka mana atuh bibi? Teu tembong-tembong geuning. Rada beda ayeuna mah angeun oge. Asa lada teuing yeuh. Lah hampura we atuh emod. Puguh oge. Angeun lalakina eta teh. Menang mamang. Dari puhon bibi teh ngurusan nu gering. Nasaha nu gering? Barabat bapana. Maksud teh barabat Mang Elom nyaritakeun manggih budak teh. Kek. Semah bari ngecageun piringna. Pantar kumaha budak teh, Mang? Asa handapeun si Karwita saeutik. Jenat anak Mang kira-kira umur 8 atau 10 tahunan lah. Bawanya budak nu leungit di lembur kuring. Cik rek diinglikan sugan enya. Cek Semah bari kalacat unggah ka imah. Tuluy ngadeuketan nu gering. Masya Allah nya wae geuning ieu budak teh. Kunaon atuh cenah ieu teh? Dadah teuing ujang. Ngadon gering di lembur batur. Jang. Kurang ujang teh. Nyah nu gering teh beuntak. Tuluy neuteup kana beungetunanya. Geuning Mang Emod. Cek Jang Udin. Apaleun? Da selembur. Lalaunan bangun ka Cidalung sena nembalan oge. Curuluk weh. Si panona ngalembere kana pipi. Kunaon atuh ujang teh? Di lembur pada neangan ieu. Kabeneran we atuh mamang nyaba kabeh dionya. Geura cager atuh urang mulih. Nu gering gideg bari ngalieus. Kunaon make alim? Hayang uin teh ujang? Hoyong. Tapi alim dibawa ke Tangerang. Ke Tangerang? Emod bari ngareret ka Mang Elom. Naon cenah ka Tangerang teh? Tangerang kitu. Nyaho atuh. Mamang kitu ngarti sasar we meureun eta mah.
Ajen atuh Ari Alim ka Tangerang mah, cek Mang Mod bari ngicepan ka pribumi. Leos deui ka hareup dituturkeun ku Mang Elom. Mang, tadi nama kuring teh rek tutuluyan nyiar dagangan ka Talaga ieu teh. Tapi ayeuna mah moal tulus moal rek balik wae Guragiru karunya ka Paulis. Hayang geurang ngabejaan anak juru tulis eta. Juru tulis di lembur kuring. Komo indung nama geus ceurik wae beurang peuting. Nu neangan mah geus rabang ka unggal madhab. Waleh embus-embus. Teu sangka baris kapanggih di dieu ku kuring. Oh, kutan. Boh, mun baheula mah nyamod. Manggihan putri nu dipaling ku Galudra dipulung minantu meureun ku raja. Cek Mang Elom. Nya, Mod bari nyerenge seuri. Puguh mamangge deungeun-deungeun sasat anyar pinanggih teu burung hayang ngarabatan ras ka anak sorangan. Puguh wae. Permisi atuh Mamang. Kurang rek baliknya. Bisi tinggalin otobus. Nah aya poa-poa teuing. Can ngaduitan. Can ngaduitan ya sabarahan bieu teh. Ah entong teuing keun bae. Hah? Keun bae. Jig we rek balik mah bisi tinggalin. Bisi tinggalin otobus jig. Keun bae kumaha ari Mang? Nya keun bae. Isuk atunya. Kayak kuring ka dieu deui. Marangan nu bapageun budak. Entong teh jadi hutang entong. Kon hitung-hitung nyuguhan. Nuhun atuh Mamang. Tembal Ki Mod bari terus indi terurusuhan. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Singkat ieu carita. Isukna kira-kira wanci pecat sawed reg aya mobil eureun hareupeun warung Mang Elom. Jurut nu tumpakna tarurun diluluguan ku Mod. Kalacat jurut tulis unggah ka imah. Serog ngadeukeutan anakna nu keur ngalempreh. Budak dirampaan sirahna lelaunan nyah beunta red kanu rajeg digigireun ranjang pangadenganana. Diteuteup saurang-saurang geus sidi ka bapana sagruk we ceurik. Kunaon ujang teh rieut ceuk bapana. Sorana lemah lembut pinuh ku kadeudeuk. Hayu atuh urang uih. Urang diubaran ku mak. Mana tuh makna? Teu ka dieu mama. Di ditu ngadagoan di bumi. Bapa wae nu ka dieu mah. Jeung Mang Mod tah. Mang Abdul weh. Ujang mah sieun eta. Sieun. Sieun naon? Sieun naon? Sieun di Katanggerangkeun cara si Kardi. Hah? Sieun di Katanggerangkeun cara si Kardi. Gebeg bapana ngagebeg. Ras inget kana dongengna Bareto. Moal di Katanggerangkeun ujang mah moal. Asal ulah bangor wae nya. Si Kardi mah di Katanggerangkeun sote peda bangor sok. Ceceremad. Mitra kaum dangu geus asak pasini jeung tukang warung nu geus kacapean ngarawatan. Geus amit-amitan kakuwu pribumi regayang budak teh dipangku dibawa kana mobil. Digolerkeun dina lahunan Mod jeung Abdul. Geleser mobil ngageleser maju. Dius weh. Ngadius ngajugjug ka lemburu jang Udin nu geus lila ditinggalkeun. Rayu berang datang nimbungan
anjeun mangati babati rejeng asihna cinta anjeun junjunan nu ngagpai imut manis Mitra kaum dangu sanepina kalemburna menang 2 minggu Udin teu kaluar ti imah sanggeus cager kakarak asup deui sakola tapi kacida ripuheunana teh kudu ngudag pangajaran nu geus ditinggalkeun kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar neda kasarika tapi pangbakti di sewa siwi Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Manganggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Manganggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Manganggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisoba.